Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bahwa dunia ieu adalah tempat persinggahan tur panggung sandiwara. Orang geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Nu ngeri ge ketika urang diperankeun ku Gusti Allah, peran utamana bagian munafik. Inggis urang diperankeun ku Gusti Allah jadi peran utama bagian musyrik, bagian kafir. Ai kitu ba urang diperankeun ku Gusti Allah sanajan figuran-figuran ge peran musalla. Tukang ngabersihan musola, duit laleunyitan bete. Ya Karim, ya Allah. Nah, peran urang teh bagian eta mendongkrak syiar agama Allah. Allah kan memerankeunana, bersyukurlah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi. Aya aing euy peranna naon ieu? Tanya ka diri sorangan. Diperankeun naon aing ku Gusti Allah di panggung sandiwara teh ieu? Sebab engke bakal dibuka deui di mahsyar. Sandiwara urang akhirna dibuka deui ti mimiti lahir ke alam dunia. Aslina engke gegedena pas balik dibuka ditonton lain ku urang ngumpul ku sakabeh manusia triliunan angel mah teh hiji-hiji saurang-saurang diperankeun tah inggis urang peran urang teh ya anu men koproka nu men gaplehan aya nu mamawa sinden aya anu naon deui sia bae nyebutanna lah anu kos kitu mah nyahoan sia batan aing eta peran eta ya Allah ya Rabbi ditonton ku kabehan teu kudu malaikat nu ngahukuman bakal neraka begitu diperankeun urang sorangan ge ya Allah asana aing mah ye waduh urang geus ngabayangkeun begitu diperankeun ya Allah nu anu teh can aya eta anu nyedekeun simbat eta ayo araraya kabeh geus malaikat teh langsung teu kudu dititah deui mah tulisanana corengna tapak jalak kabeh sakeun geus coba seret empod-empodan di kahareupeun empod-empodan pendek cak masyarakat teu kudu diperankeun langsung seret geus kanyarahueun ku kabehan inggis urang sekedar bayangan sing ade sisa hirup urang duh kiai nu geus kumaha tobatan per detik ieu urang merenungkeun ulah ngarenungkeun nu bagus nu goreng-goreng bagus teu kudu direnung-renung nu goreng nabi ya Allah ya Rabb anu urang anu boga kalakuan urang anu mikiran jeung inget urang anu babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sok kira melalui tafakkur urang ke bakal ngurucut cai mata dibayang-bayang ku urang ngagujubarna urang ka neraka boro ka neraka jahanam cacak-cacak ka seuneu-seuneu urang ge jelema tararut komo engke ya Allah ya iyalah urang kuari ngaji henteu rek naon ngaji mah rek neang cacaang dek neangan cacaang supaya urang teh ngarasa bahwa urang teh salah. Nu hese ge itu hese lain masalah nana ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah tah eta nu hese.
hese eta mah pelebadinya melain lalagaan ahli-ahli tasawuf ahli-ahli thariqah teh ita nu paling hese ngarasakeun salah kos kieu hese teh ye urang namu haju ditawaran dahar padahal mah lapar teu dahareun atos gitu teh alhamdulillah atos tekedah tak eta teh membohongi diri teh padahal mah lapar tapi jangan ku isin-isina atawa merasa kitu karena luhur di suguhan kuno handap dan lain-lain sebagai alasan entos padahal mah lapar tak etanya nah henteu terus terang lapar teh teu ngaku lapar ieu pang bloon-bloon aja leuh bloon-bloon aja leuh hese tah hese aya deui nu disuguhan dahar padahal mah seubeuh mangga bae tolol deui deui eta ge membohongi diri kene ieu kebeneran sih kene emang can dahar pugut si kene ti warteg goblok ieu mah bapana bloon membohongi diri disebutna makar lamun di zaman Pak Harto supersi setik supersi di zaman presiden nu ayeuna makar urang mah nyaritakeun makar teh dina ilmu thariqah al-laum al-hawa al-makru teh ngaranna menipu diri di hate sungut lain di hate sungut makar teh ngaranna bedakeun ka DPR ka ditu kurang ngaraji ku DPR teh ieu tah makar teh eta laum al-hawa al-makru al-ujbu al-ghibah al-makru al-ujbu ar-riya tah eta nu kos kitu teh makru makar wa makarullah wallahu khairul makirin makar membohongi diri puguh ge teu bogoh ka awewe eta teh teu bogoh sia bogoh teu hate leutikna mah tapi boleh deh makar teh jelema membohongi diri moal kebal teh pasti nama sekadar jadi mainan doang teh atawa bogoh sebenarnya mah penting ge peureum teu daek bentah mata si meuteuh itu bogoh nu sebenarnya mah fotona ge foto na baheula mah foto ai kuari mah nu aya gambaran teh nu dipencet teh naon naon teh ngaranna ngomong tolol kieu bae lain yasin horengan susu tolol ngomong yasin tabarok barang di deuleu kutang nyingsat tah nah bogoh padahal mah tapi ngaku di hareupeun babaturan di hareupeun sobat di hareupeun teh mah teu bogoh makar hese puguh ge can cinta ka Allah geus ngaku cinta can cinta ka Kangjeng Nabi ngaku geus nu geus ngaku encan bo makar teh kos karari itu jelema cinta ka Allah berarti mengikuti aturan Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelema yang bener kadeuleu cintana ka Allah kuncina datang ka mana cintana nyana ka Kangjeng Nabi sakitu bae kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah cinta ka Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi datang ke mana urang cinta ka Kangjeng Nabi cenah pol kula mah cinta ka Kangjeng Nabi muludan ge beurang peuting kula mah di mana aya nu ngundang terus bae sia mah lain cinta ka Kangjeng Nabi na ka berkat eta mah talian teh mah kieu kos kitu mah cinta ka Kangjeng Nabi mah mengikuti aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajauhan larangan Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang nuturkeun perintah Kangjeng dina jauhan larangan Kangjeng di dina letakna tah cinta ka Allah ukur urang
Alhamdulillah cenah rezeki kula maca sholawat terus bae bagus. Sampai sapenting saat tadi hitungan cekin. Loba-lobana maksudnya yang naik pangkat sedikit. Bodem gitu loh. Ya Allah ya Rabb. Lillah luruskeun ka Allah. Cacaan. Tak ngaji itu orang teh lain rek nanaon, teh neangan cacaan. Kiaina lamun caang. Lamun kiaina poek atuh geuneuk mungkin. Kiaina ge poek atuh murid geuneuk. Hese teh dengan cacaan teh. Sakumaha cai hayang nu herak. Lauk neangan cai. Dengan sendirinya kebutuhan lauk neangan cai. Nyana kamana bae ngoser asup ka cai. Wah ieu herang cak lauk teh. Wah ieu mah rada wah ieu mah lauk anu ngarasakeun. Lauk anu ngarasakeun. Tah ieu lah minggu ieu urang karumpul kabeh teh ulah niat ngaji heulana. Sok teuing. Sok neangan. Kadelina kos ngaji padahal lain, mendingan lain ngaji padahal mah makar ya Allah ya Rabb hayang ngepas heueuh da urang kolbu jeung sungut henteu na kolbu jeung sungut asli gitulah dititahna urang ku Allah dititahna urang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi hese hayang pas-pasan teh hese. Waalaikumsalam. RT nenon ieu sumbangan masjid teh alhamdulillah poe mah heula teu boga padahal mah boga lain makar dia teh mah embahna makar tah mah. Mbana makar. Ieu kabeh ge di dieu bangsa makar kabeh. Ya Allah, ulah membohongi di. Boga. Henteu. Waalaikumsalam. Aja RT aya naon? Ieu kula tugas ye masjid. Tungguan. Ngerek lah nyana 100.000. Haji, pun Mang Haji mah ieu usahana gede kok 100 emang Mang Haji boga duit sabaraha? Si hayang nyaho teuing ka duit aing goblok. Ye, emang sia sekretaris aing. Kecuali sia sekretaris aing nu geulis sekarang. Pan Haji Mang Haji haju ngambek kitu, geus urusan aing. Geus kadegeun deui 100.000 ge lah. Ieu makar. Jadi urang nyaritakeun makar di negara urang ayeuna. Urang mah alihkeun makar urang mah ka diri sorangan. Diri sorangan urang horeng makar bae itu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah lagu. Ya. Ugal poe. Nah, dosa etalah nuku urang henteu karandapan. Dosa etalah nuku urang henteu kakupas. Sebab eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang. Eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang hungkul. Kelantaran eueuh nyaho kecuali urang sorangan, urang nu bebejana langsung ka Gusti Allah. Geus urang sorangan di jero kamar. Tafakur ngaranna ya Allah ya Rabb. Batur manyaikeun ka abdi teh. Batur mangamamakeun ka abdi teh malah ngabuya-buya. Batur teh ngahebat-hebat ka abdi teh. Padahal mah abdi teh Gusti narima kasalahan abdi. Ye ku abdi rek dibejakeun ka Gusti anu bejak. Mun batur nyahoeun ka jero hate abdi boro-boro sasalaman dibulak-balik beren Gusti kapanggih ge embung. Ieu teh meureun teu nyahoeun bae batur kasalahan abdi teh ya Allah ya Rabb hanya Gusti jeung abdi anu apal minta hampura. Deuh lamun ieu kabawa paeh cilaka engke abdi teh keur di dunia di mama-mama, di ustad-ustad, di akhirat mah horeng diseren. Bayangkeun kitu. Mantak tadi tuna embung di sasalaman.
lain haju bolak-balik gitu. Ya mumpung aya ya. Mending ditakol kieu kos kitu mah. Embung desa salaman teh embung mantak. Ieu sasalaman teh geus lamun endeg asal katoel bae henteu kudu anger jadi cekelan bae. Wah gitu. Jadi kesel mereka embung kesel. Geus bae asal. Sebab situasi na ongkoh di lockdown. Ya. Lamun urang geus bisa tafakur tengah peuting nafakuran kasalahan. Bayangkeun kasalahan eta anu bakal nyeret urang ka neraka Gusti. Abi teh makar teh. Batur mah teu apaleun. Menipu diri teh aya di abdi Gusti ku batur mah ieu teh di kiai-kiai ku batur mah di ustad-ustad Gusti cacak-cacak lamun ditembongkeun meureun ieu teh batur arembungeun cara kiai-kiai nu geus aya di partai baheula mah disuhu-suhu barang ditembongkeun hubud dunyana ku Gusti Allah saha nu daek ngaji ka kiai partai kiai na eta-eta keneh elmuna eta-eta keneh jelemana eta-eta kene pinterna nambah kapinteran tapi kunaon atuh lantaran hubna lain ka Allah kana dunia jelema bungeun ngaji kanyana ulah disalahkeun kiaina jeung ulah disalahkeun elmuna makarna di jero hate mun geus ditembongkeun ku Gusti Allah saha nu daek atuh nah nuantak ieu teh urang ditutupan bae sabarna mah Allah masturna ya Allah bisa trikal jamil kama satarta ibadakas olih ditutupan cacak-cacak teh ditutupan jelema teh embungeun hiji nomor kadua lamun teh mah ieu kasalahan teh dibere bau asal salah atau endeu kapanggih jeung jelema teh kudu make masker kudu make masker sebenarnya mah bau masyaallah tak kuari mah aya virus di maskeran ari ngomongkeun jelema mah teu di maskeran ngomongkeun jelema ujub takabur ria eta teh leuwih bau tibatan virus mangan sakadar narik nyawa urang paeh tapi virus nu eta mah bakal nyeret urang ka neraka jahanam ya Allah ya Rabbi kabali geri jelema kuari disieun-sieun ku ari virus teh padahal virus kolbu paling parah cek Imam Jalaluddin Rumi teh mah lamun aya onta atawa kuda kacocog sukuna ku paku lempangna ajle-ajlean sebab nyeri kacocog paku nu bogana nyahoon teu normal ye kajen kumaha ge kuda aing teu normal ye teh tewa kunyana dangkarakeun deuleuan oh aya pakuan nu nyaho hanya nu ngurusanan nyabut pakuna kudu nyaho taktikna henteu meunang sambarangan sebab kita tadi mah newel doang tapi kulantaran nyana lempang pake ajle-ajlean beki jero mun harita kakarak kena dicabut mah gampang tapi ieu mah geus aya 2-3 samingguna lempang geus teu normal malah geus rada bengkak nu nganyahokeunana ahlina nu nyabutna ge kudu ahlina keneh bae geus dicabutna kudu diobatan eta paku teh nu nempel kana suku kuda atawa onta atawa himar dan lain sebagainya tapi diusahakeun kajen kumaha ge sebab teu ngeunaheun ka deuleuna kudana teu ngeunaheun hewanna nu bogana sarua nu ngurusana ge sarua halayak rame ge boga pikiran karunya amat eta kuda ajle-ajlean kitu meureun aya kasakit kabeh mendorong coba tangkarakeun coba periksa coba cabut kabeh reaksi tapi paku ria nu aya di kolbu teu pernah dicabutan paku ujub paku makar terutama ieu paku nempel di da kolbu makar masya Allah karim henteu pernah dicabut bahkan urang ngaku-ngaku henteu kena paku mulus
jasmani mulus rohani hayang nakol bae cek mah rohani kumaha meuli tai paku nu nempel nojos kana kolbu teh hanya ahlina nu nyaho sebab ku urang mah teh mah henteu kanyahoan jeung makar urang teh dintekeun ku urang teh puguh nafsu di lain-lain puguh budunya di henteu-henteu puguh ria di henteu-henteu makar we terus hanya guru mursyid anu nyaho panyakit-panyakit nu aya di murid moal kacolongan guru mursyid kabelah dieuna kulantaran nyana embung kanyahoan aibna makarna beuki gede saenggeusna beuki gede suuzon lamun geus timbul suuzon tunggu tanggal main ieu penyakit nu teu karasa ku urang kabehan teh hampir karar itu nah randapan gerak ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ngaku urang dihareupeun Allah engke bakal ngeclak cai mata samarukna cai mata teh teu ngomong-ngomong cai mata teh bisa ditanya ku urang sia cai mata kunaon kaluar panas naon emang nu mantak panas ieu bayangan-bayangan neraka haju sia ieu nu mantak kaluar panas teh haju kuari sageus kaluar kumaha kula teh ieu teh sebagai penasehat cai mata teh ngomong gunung di hareupeun urang jumud paeh cai di hareupeun urang jumud paeh angin di hareupeun urang teu bisa nanaon batu-batu kayu-kayu di hareupeun Allah mah harirup urang mun teu boga bayangan kadinya moal bener-bener hirup lempangna urang di taneuh urang pajar teu ngomong teh taneuh hirup taneuh batu harirup ulah di hareupeun Allah di hareupeun Kangjeng Nabi urang nu agung hirup maca salam assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah di mata Allah hirup nu paeh di mata urang mah pararaeh kabeh bahkan pamajikan urang geus dianggap paeh urang gas pamajikan urang batur urang geus dianggap paeh ku urang guru urang geus dianggap paeh ku urang babaturan urang geus dianggap paeh ku urang rekan geus dianggap paeh ku urang ieu lah makar anu panggede-gedena mun henteu dirandapan cilaka makar diri urang ya Allah engke timbul sinar sapeting dua peting urang tafakur geus saminggu geus kaluar cai mata tanya ku urang cai mata sia kunaon kaluar deui panas nu mantak panas tatangga meuli mobil naon deui batur geus kawin deui ai sia mancan ih itu nyandung lah cek cai mata teh ye tu awewe loba rangda ambalaya masa si datang ka teu nyandung duit aya kendaraan aya siana sehat nyandung dong boleh deh urang mah cai mata nu kalari tu bae nu kaluar teh tinggalin urusan dunia urusan nafsu tinggalin urusan ibadah ka Gusti Allah teu pernah ceurik teu pernah ceurik untung aya keneh kiai-kiai nu sok ngadongeng-dongeng wali jang sakadar ojah nya wali mah bersih gos kitu ai-ai minimal cinta ka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala iyalah makar urang masyaallah karimun teu ngaji moal nyaho nu gos kitu meme jadi kiai kerja di santri keneh tawadu barang jadi kiai jadi takabur ieu mah rodel ku ari usah naon ieu na makar maka sebagian henteu teu beda tah wakar ya Allah ya tah ku ngaji urang ke dibere cacaang ku Gusti Allah masyaallah lamun geus dibere caang bakal loba modelan dedeleuan teh lain dedeleuan nu ieu tapi dedeleuan nu ieu lamun geus dibere dedeleuan nu ieu karak jadi jelema asli lamun can dibere dedeleuan ieu karak dedeleuan ieu eta mah jejelemaan karak jadi sing-sieun wae di sawah manuk nu sararieunana bebegig ngaranna kajen di jasan gitu bebegig bae jin make jubah bebegig sorban bebegig
can make ieu mah beda. Tah tak encan caang sebab rumek kene geus caang kara. Contohan coba cina kiai nu geus caang kumaha? Nu geus caang mah contona okos Kangjeng Nabi Ibrahim dibeuleum. Begitu dibalangkeun cek emang sieun Kangjeng Nabi Ibrahim teh. Nu mantak teu sieun teu kadeleuseuna. Lamun kadeleuseuna sieun. Tapi ku mata ieu teu kadeuleu. Mata ieu mah urang neuleuh kabeh mun nyaksian. Ngagebrah seuneu teh. Tapi Kangjeng Nabi Ibrahim geus dedeuleuan lain nu ieu, make nu ieu teu kadeuleu tah. Siseuna nu kadeuleu adalah Taman Safari. Aya gajah. Aya maung. Sia Taman Safari ge. Kolot-kolot ka Taman Safari. Lain didoakeun tek dilegeg maung gitu. Balik deui horeng. Taman surga. Atuh datang ka jero seuleuh teh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ku batur di seuneu-seuneu. Ternyata horenganan taman surga. Jararadi makanan-makanan, bubuahan jeung sajabana. Iyalah contoh nu bersih. Contoh bersih kedua, ketika Siti Masitoh erek dibeuleum, dikulub ku Raja Firaun. Anakna teh heula. Lah, cak anakna, "Wah, geuraan ka dieu cak yala indah." Tis, cak mata dikulub tis geuraan. Geura ka dieu cepet. Antara heueuh jeung henteu kan emakna mah. Sebab naon? Budakna mah geus dibere pandangan surgawi. Teu kadeuleu cai ngagolak teh. Tapi emakna mah masih antara jeung antara. Dikieu-kieu geuraan mah geuraan tiis jasa kaburu dijogrogkeun ka dinya digebruskeun brus jaheuh cak mana teh mantak engke ente balik ngaji di ditu coba tah ieu pandangan ya batur manula liwat pejabat mah anu nyaraho enek nararaon cenah ngajinya hareudang ye gawe ngarana aja gawe lain dagang cek nya teh. Lockdown bos. Tapi kunaon ieu? Ieu kan aya pandangan kolbu anu batur teu nyahoeun. Ngan urang mah kakarak seutik. Iki campur-campur jeung balanja ya ge. Matak cek ulah tadi ulah niat ngaji heulanan lah sok teuing. Aya pandangan diheran-heran ku batur mah make jeung rarajina naonan teh kieu teh hareudang-hareudang. Oh aya pandangan kolbu anu batur teh nyahoeun nyana mah can dibukaakeun urang mah ya geus nyingkab lah setik lah. Alhamdulillah bae emang aing teh nyaho ka sia sudah lain ngaji ka dieu. Oh dek deulean rangda sia mah. Dibukakan gerak seetik nambah caang pandangan beda. Ya Allah ya Rabb, sabara ratus sabara ribu tentara Firaun mudag Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika ku Gusti Allah dibere pandangan batin anu luar biasa. Ribuan tentara Firaun cukup ku satu tongkat doang. Maha kawasa Allah, maha luhur Allah, maha kersa Allah, henteu kudu loba, cukup ku tongkat. Set. Bray, berangkat. Ieu mah teu neuleuh. Coba eta, ieulah qalbu nu geus caang. Mantap. La khaufun alaihim wa lahum ngan moal kaharti. Para aulia Allah mah nu mantap moal kaharti kadeleuna hees bae. Heran aing mah wali si hees bae. Tuh. Jadi hese mantap hese leuwih mendekatkan diri melalui tafakur per detik per menit dibandingkan izin hayoh bae ibadah zahir. Eueuh manfaatna ibadah zahir. Aya mah aya ngan teu pati. Contoh khusus macana kiai. Ku ari Quran teh dibaca, Quran teh ditalar, Quran teh diwiri, dihizib-hizib. Hebat, lain hebat-hebat deui atuh.
tetapi inohong nu dilaluhur teh DPR maraca Quran, MPR maraca Quran, menteri maraca Quran, tapi geninganan kazoliman jeung permaksiatan nambah sehingga kuari dedengian urang teh antara jeung antara eta teh karna henteu diamalkeun Al-Qur'an boro-borona naon nyaritakeun jilbab bae di DPR teh masih sakumaha hesena pahara jasa. Ieu mah keur contoh Quran lain teu dibaca tapi teu diamalkeun kitu modelna. Ai di lembur mah pan dibaca henteu diamalkeun henteu. Parah di lembur mah. Berkat hayang. Terus ya udah sok kasinggung ya. Tuh kan. Ya Allah ya Rabb, aya anu bebe jambil cenah kieu kula sebulan Ramadan 10 kali tamat ih hebat. Tapi kuari kula kata tangga geus teu nanya lah, "Jeh, Pan. Hasil maca Quran jadi kos kieu kunaon emang tuh dek ngazakat ka aing goblok." Ha, bodem ya Ki Haji tolol Ki Haji. Gantung di tangkal buah ya mah. Dibaca ongko tak Quran 10 kali tamat teu ngazakat ka nyana marah. Tang bloon-bloon aja lemah. Lain di dieu. Di ditu. Ayolah, ieu teh keur neangan cacang maksudna supaya prat lamun geus dibere cacang ya Allah ya Rabb komo haju Allah mere geus hese jaritakeun kanikmatan hanya bisa membicarakan ge ala kadar sebab moal aya anggeusna cacang kolbu mah dibere ku Gusti Allah kieu kitu hanya dinikmati nyahoun jelema anu bogaeun jeung henteu kos para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ieu mah urang mah ulah niat ngaji heulanan nah sok teuing. Niat balanja tuh komo tah mah beloon teuing. Atuh niat naon teh ceuk geus saya datang bae kumaha Allah bae lah. Geus bae kos kitu bae ujung-ujungna hees bae kan. Jangan ngaji lain balanja lain. Neangan cacaan. Hese ngaji maneangan ilmu geus aya atuh kan loba di urang ilmu tapi geuning teu robah tapi neangan cacaan bakal beda. Oh tiis nu tadina teu bager jadi bager, tadina teu barahan jadi barah. Ieu mah barang ngaji bae jadi tambah pelit eta kan lain boga cacaan tah mangkos kitu mah ngaran. Oh neangan cacaan geus aya cacaang mah engke bakal aya cinta nu pohara ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah karim lamun geus cinta ka Kangjeng Nabi kan dibere asa deukeut jeung Kangjeng. Lamun geus dibere asa deukeut teu kudu macana naon impianana engke kadatangan ku Kangjeng atau urang nu datang amprok jeung Kangjeng. Lamun geus dibere ngimpi jeung Kangjeng impian naon bae eueuh nganaonan. Mun urang geus dibere ngimpi kapagih jeung Kangjeng Nabi ngimpi naon bae teu berarti. Sebab ngimpi jeung kekasih Allah, ngimpi kapanggih jeung kepercayaan Allah bisa dibayangkeun ku. Tah, urang mah pangimpi teh kapanggihna jeung anu cak nu di luar naon bongan sia ngajina di luar. Ye, atuh urang bae. Nasibnya we teh mah. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iyalah orang minta cacing mantek Allahumma nawwir qulubana binu kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah muga nyaangan Gusti ka hate abdi sakumaha Gusti nyaangan kana bumi ku cacaang panon poe. Cacaang panon poe mangan sakadar nyaangan jagat raya eta aya eureuna engke. Tapi cacaang kolbu mah makrifat ngaranna ieulah ti dunia datang ka kubur datang ka akhirat ka bahawa terus atau urang campur jeung boga cacaang. Nah tinggal sacenah kieu nu geus boga cacaang teangan di lembur modelna model kos kumaha anu osok itu siapa suka diuzon bae ka aing ahli Allah
nu getol maca Quran, getol baca tafsir, getol maca sholawat jeung zikir anu babacaana lillahi ta'ala. Tuh, data caca. Masya Allah karim. Siti Fatimah sumping ka kangjeng kan kieu bae. Enak mah Gusti Rasul. Cek kangjeng. Kunaon sih make jeung nutupan ieu? Horenganan mantes gibah ngomongkeun batu. Cak kangjeng lamun ditembongkeun kabauan ieu teh jelema bakal bendu kabeh ka maneh Fatimah. Nyahoan ku kangjeng mantes ngomongkeun batur. Masya Allah. Aya kita yuhibbu ahadukum ayakullah ma akhihi maitan. Ngomongkeun teh sarua jeung keur nyiptakeun bangke di jero awak urang. Nu mantak batur mambut ka urang awak urang kaambeuna bangke. Boro-boro ku batur ku pamajikan ge. Kakak bau sih ya. Orang bangke beneran. Aya bangke asli, aya bangke manawi. Ya Allah ya Rabb, sengitan awak urang. Ku cara cintakeun ka Allah, cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu urang ieu modal cinta ieu daratang ka dieu teh ku cinta. Jalamun lain cinta mu urang moal cinta ka Allah. Coba hayang nyaho si kumaha Al-Qur'an. Coba hayang nyaho kumaha si fikih. Sebab fikih teh ieu ijma ulama. Berbagai pandangan ulama, tinggal urang memilihna. Nu penting urang mikih. Nah, kabelah ditunang ke fikih teh diareuweuh-euweuhkeun. Dan batak geus urang mah yakinkeun ka Allah, yakinkeun ka Kangjeng Rasul, yakinkeun ka kitab Allah, yakinkeun ka ijma para ulama. Teu kudu hese macaan kitab. Nyin kitab makomo. Ya, saya yakin ijma ulama hasil daripada ulama eta teh menang narjeh. Mana kaul anu panghebatna, mana dalil anu panghebatna, etalah anu dijadikeun fatwa. Geus saya percaya neangan di Bukhari na hese, di Muslim na hese, Sunan Abi Daud na hese, Ibnu Majah na hese, Quran na hese. Geus bae urang mah percaya titik geus sakitu. Saya ngadengekeun kitu kudu di majelis. Di handapeun tanggal Ambon ge jadi bae. Ngadengekeun ilmu mah ge batur baliknya nang kitu keneh. Cakna sepi amat. Orang geus barali, teu masalah. Eta teh hiji kanikmatan. Mantak lamun urang keur ngaji hees anugerah panggede-gede. Lah, aing di imah hese hees cakna. Bareng dibawa ngaji babari ke aing ngadek wiridan we. Asal ngaji hees. Anugerah. Jelema teu bisa hees. Make obat dokter ge hese bae. Bareng ngaji reup bae. Berarti kan manjurannya eta kan? Ye. Jadi be sehat awak. Teu salah. Ulah anu disalahkeun. Makar kabehan ge. Dina bulan Syawal ieu urang ngucapkeun minal aidina wal faizin. Minal aidin ij'alna ya Allah minal aidin waj'alna ya Allah minal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan aidin anu babalik kana fitrah Allah. Wal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan anu menang bahagia. Sageusna urang sabulan merangan hawa nafsu. Berarti kan orang balik karena fitrah. Ditungtungan ku zakat fitrah supaya kembali karena suci sasuci-suci. Dibalikeun deui ku urang teh kasalahan-kasalahan urang dikaluar-luarkeun. Urang teh kembali karena fitrah Allah. Entak di bulan puasana urang teh puasa teh bener-bener puasa.
buka suguhan gitu rujak kelapa muda teh aing keur fitrah suguhan bonteng suri teh moal aing dek mengembalikan diri aing maksud supaya benar-benar suci tolak heuh maksudna ka haji moal di dahar moal waka ke tas cenah lain moal ngancem salat teh lah kita salat beak kabeh lain fitrah tah makos gitu cek pawajikan dan sugan teh bener ka haji teh dek bebeneran tapa gorenganan masya Allah haji ngadahar obat naon emang kunaon ieu beak itu betak goblok sia ka aing tah fitrah nafsu teu bisa urang puasa khusus teu bisa puasa khususul khusus urang puasana umum bae tapi tetep ku sakitu ge urang geus ngalaksanakeun puasa ja'alanallah minal aidina wal faizin kembali geus kulantaran bersih urang teh atuh geus halang dina poe lebaran teh tinggal meunang magfirah Allah Subhanahu wa taala lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran tah poean lebaran teh geus jara di ahli sorga kabeh sabulan nafsuna daun gitu ngaranna dipegung ditahan kembali kana fitrah menanglah urang izin pas poean lebaran urang ngucapkeun Allahu akbar na indah puasa ka Allah tarawih ka Allah segala ka Allah pas poean lebaran teh ya fitrah urang teh bener-bener suci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yang ceri kurang teh begitu takbir teh yang ceri coba geus bersih-bersihna tanya sia kunaon ceri takbir teh kabelina naon ai sia juga teh bersih lain aing onam pamajikan marah bae datang ka tadi gencan can bener-bener jeung aing teh anak can ka oh paingan sia baceri ke aing baceri kitu kuat aing mah takbir sakeuna teh mah takbir tolol ieu jelema takan teh kajahoan oh tapi anu kitu mah di Lampung teh mah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tah indah kulantaran aya lockdown lebaran mawa golok ayo sia polisi besi aya ye sia lain hampuraan deuk ngagolok eueuh masalah sih ieu macam-macam tarawih di lockdown Jumat di lockdown kumaha cenah kieu eueuh masalah deuk kumaha ngalockdown sorangan cek zaman kakara kuari bae cenah jelema di lockdown aing mah ti taun mana keneh geus ka lockdown teh lah nah eta mah urusan politik urusan virus anu kacampuran bat mangga urang mah urang bae tetegkeun ka tauhidan urang kepercayaan urang akidah urang sakali pangeran urang Allah Rasul urang Muhammad kitab urang Al-Qur'an putusan-putusan ijma qiyas eta ulah robah geus bae geus lain lalagaan eta nu bakal nyalametkeun urang inna dina indallahil aya nu bawa aturan-aturan selain daripada Al-Qur'anul Karim cukup dijawab ku senyum bae geus selesai los jang sia aing mandek ka Allah sakitu bae beres kabeh masyaallah di akhir zaman ku ari urang geus teh akidah we hiji bae mentak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan ucapan la ilaha illallah mantas salat minimal 3 baca teu kaburu cenah kiai bari numpak motor sia bari nyeklak maingat teu kaburu keneh bae 3 doang ge bari nek la ilaha illallah sia hebat katajong aing la ilaha illallah dah geus eta bae geus moal cang saya deui
ulah mang di dunia ngalabetkeun urang teh eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Guys, macam-macam kuarikan loba kepercayaan di luar Islam atuh biasa mah emang kos kitu tiba heulana ge mangga bae teh mah. Di zaman Kangjeng Nabi aya Abu Jahal, di zaman Kangjeng Nabi Musa aya Firaun, atuh terus bae kabelah dieuna ge likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin. Atuh karua di zaman urang ge likulli anu hese banaan teh Gusti anu-anuna nya eta lah sebeten caah hate lek geus aya naon teh aing mah geus ka Allah aya ajakan-ajakan ka Allah aya kan ieu mah cenah ieu naon eta iya ka Allah lah gitu ya emang ya boleh lah ka Allah mah beuki leutik bae budak ka Allah na ieu barang dibere beas jadi kieu ieu budak dunia teh kos kitu teh masyaallah kan tah pencerahan kebersihan minal aidina wal faizin ulah aya geuneup malekna besi aya suuzon piceun besi aya makar rapihan besi aya ujub-ujub mulayan kurang aduh salah ya besi aya ria mulayan kurang teh supaya benar-benar minal aidina wal faizin kembali kana fitrah Allah ij'alna ya Allah minal aidina wal faizin menang urang. Nah sageus urang menang halang di diri urang nyongsrong urang hayang ngaji eta teh hayang ngaji teh berkat puasa anu teu paruasa mah teh hayang ngaji. Ieu nu kuari ngararaji teh nu puasa. Nu puasana teu ikhlas teh. Puasa ieu berkat puasa dorong akibat puasa hayang taraweh ditemeunangkeun ge ku polisi taraweh marah kan urang. Wah, sia ngalarang-larang taraweh sia ka aing. Teu bisa berkat naon puasa. Je ku puasa teh kos kitu. Masyaallah karim makna puasa lain lalaga. Sebab taraweh ku sebab puasa urang hayang sahur nu mantak sahur isuk dadeuk puasa deui terus be diputer puasa sanajan puasa kos urang ge tah sanajan puasana kos urang kieu setengah puasa lah urang mah tapi kan dayak kuat ibadah urang beda urang hayang gegeraan ka masjid taraweh hayang gegeraan salat maghrib hayang gegeraan taraweh diulah-ulah teh marah padahal mah di jero hatena mah emang aing sangheuk kieu sebenarnya tapi dorongan puasa marah ye teh puasa teh maknana teguh teger masyaallah karim mantap cek ahli tasawuf mah cek ahli tasawuf ente deuleu eta parahu di luhur laut nu mantak ngambang teh kosong eueuh caian ketika cai laut naik maka dinya bocor tikelekep parahu tikelekep atawa anu sok pake ngisian cai teh naon gara-garana nu leutik teh ulah ngomong sih teh nyaho mah tuh nu leutik teh naon nu leutik teh nu tina taneuh teh ini cek aing ulah ngomong sia mah tuh kanyaho sia mah teh kolot ongko bodoh ongko eta kendi ulah aya caian jerona tutupan balangkeun ka laut ngambang eusian jerona ku cai tutupan kelem kalakuran geus disian wudu ku ari ieu segala kupat barang ngaji atuh sak batur di udah tol ku batur lagi atuh sia mah tikelekep beureun ieu geus sakieu deureus pasti keneh datang keneh ka di aya nu nangkarak pan ieu ngaji emang aing teu nyaho ye teu nyaho ja sejak kadeuleuan nangkarak tak kuari mah hudang tah sial aja kadeuleuan aing
Gusti Allah laguda iyalah parahu ngambang lantaran cai laut naik, kendi ngambang lantaran kosong, maka dicobalah di kolburang. Lain urusan beteng sama jasad, urusan kolburang kosongkeun min siwallah tina salian Allah hiji be Allah teger bakal apung-apungan ibadah ge moal kudu kaganggu. Ieu kita micin anu tadi teh makar kolburan dieuweuhkeun makar-makar lempeng bakal karasa ngeunahna maca sholawat, bakal karasa ngeunahna maca Quran lain tamatna tapi karasa bakal karasa ngeunahna zikir ka Gusti lain lobana ngeunaheun nyatu urangna zikir ka Allah nu dibacana titah ku Allah nu ngagerakeunana Allah di jero hate urangna eueuna naon ngan Allah da atuh ngeunaheun henteu culak-cileuk zikir ge henteu ya pan mun ngariung culak-cileuk jauh leutik lah loba-loba ya zikir komo jadi bere jauh apu mah inget ka manuk cangkuril lain zikir jana nganggap tuan rumah ka aing nganggap cangkuril meureun goblok teu beres tarolo lah ya sekedar pencerahan minal aidina wal faizin bisyaya nusuzon makar ujub kembalikan deui sakumaha urang bulan Ramadan kamari bisa dijaga deuk marah ge urang henteu akibat puasa neuk nanaon ge urang bertindak lah kumaha hantas lebaran bae ieu mah keur puasa beusi teu ditarima puasa urang eta lain tanaga leutik-leutik orang puasa teh lanjutkeun atuh ku ari minal aidina wal izin terus gairah ibadah urang nu bulan puasa lanjutkeun terus Syawal api tajidan selanjutnya tepikeun ka akhir hayat urang. Nah, ieu bulan Syawal bulan dibukana ihram haji Ashhurul Hajj. Indonesia geus menyatakan lebih awal sebelum Arab membuka atau tidak bahwa di Indonesia tahun ini tidak ada hajian. Imiti tidak ada tarawih, tidak ada Jumat, kemudian tidak ada hajian. Masalah. Panjenengan kieu mau masalah? Iya, itu boga naon tu boga riweuh. Anu ngaromong ieu haji ditutup ieu haji ditutup nu teu daftar ieu. Milu riweuh jangan. Masyaallah. Haji nantepkeun panggung sandiwara. Ieu teh keur sandiwara, hayu kumaha jeung kumaha. Tuh ya, masyaallah kan. Nah, Syawal hafid haji di bulan haji bakal aya selain haji adalah kurban. Ibadah dupang diperhatikan lana ku Gusti Allah di bulan haji setelah lebaran sampai tasyrik kecuali mencit hewan kurban. Eta bae geus. Ibadah teh kapan aya waktu-waktuna jeung aya lebahna. Takbir be takbir. Nu kamari bagus teh eta teh di lebaran doang. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dinaheun pas waktuna pas dibaca kudu ikhlas ngurucut urang cai mata gede dosa urang teh hampura Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura. Saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh menta hampura. Tas coba kuari dibaca ku ente magrib Allahu akbar Allahu akbar. Jak tataga kokoprak goblok dia. Sia nyeun lebaran teu puguh teu karuh. Ge babacaanna bagus atuh bagus ge. Lain parantina sia tah mah ke lebaran deui. Encan ahli kubur hararudang pajar lebaran deui.
aya parantina babacaan ya orang. Urang lamun diciduhan awewe aya ayatna. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aytum li-na ditekenkeun li. Urang teu puguh teu karu maca eta kuari. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasy-syamsa. Woi, melet sia mah sambarangan. Ke pamajikan aing beunang ku sia. Aya waktu-waktu udah. Masya Allah karim. Segala rupa ayat tempat ayat waktu ayat tempat ayat maha kawasa Allah. Gusti Allah nu agung. Nah, iya mencit hewan kurban waktu da engke di bulan haji setelah lebaran. Iya orang bahas supaya orang kuari hati-hati. Hayang amat barang jadi timbul hayang teh masjid kurban teh geus dibahas kurang pasti ya. Engke urang hayang sebab cik Kangjeng Nabi teh azimu buhayakum fa innaha matayakum 'ala sirat atawa saminu buhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Terserah loba keterangan. Azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Nu gelede korban teh ulah nu leutik kunyin kuru jasa boro-boro korban jang ka akhirat pamajikan kuru ge teu betah nyekel ieu tulang nyekel itu tulang. Ah cenah kieu sok nyinggung pamajikan ku lain suntik ku sia. Aduh kasinggungnya siapa heran ya. Atuh lain disuntik nyandung ke naon. Ah, ngagedean nih mau penyakit ya. Hah, nulintu lantaran korban eta merupakan kendaraan. Fa innaha 'ala sirati matayakum. Ya Allah ya Rabb, urang hudang ti kubur. Buat kabeh araraya. Bayangkeun ku urang lamun urang dipapag ku korban urang nu gede teh. Ya Allah ya Rabb, geus kieu bae nyana di dieuna aya merekan di dieuna geus moal saliru teu bisa ditumpakan ku sasaha cak hiji penditan. Ha ieu meureunanan ieu ndek mapangkeun aing deuh tarang ngaran saha bego ye main tumpakan-tumpakan bae. Aya merekan di dieuna atuh aya SK. Masya Allah, teh bisa temboga korban momal bisa naikkan. Bahagia amat, senang amat. Urang dipapag berangkat. Tah, geus asal dipapag berarti kan mulia. Moal hese datang ka ditu. Berangkat, nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Cak Kangjeng Nabi, fa innaha 'ala sirati matayakum. Korban teh ngajadikeun kendaraan nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah, ya Rabb. Nikmat amat Gusti. Ye atuh nikmat duh hayang amat. Hayang meuli. Kek kieu lamun urang hayang boga duit 5 juta jang meuli embe nu bagus di bulan haji kuari nyengcelenganna sabara poe. Sabara duit ti kuari. Hitung bae kuari ti minggu ieu datang ka tanggal 10 lebaran. Jadi sabara poe di sapoena sabara duit tanya nyengcelengan. Oh cenah kudu 100.000 jaletik tapi pabriknya lockdown. Pabrik dai BS. Aduh keluar cek kita tuh bisa nyengcelengan. Ulah leutik hak Allah maha kaya. Ulah ngaharepkeun di pabrik. Sia di PHK tapi niat kuat tetap aing dikorban bae. Di mana Allah maha kaya. Geus pasrahkeun ka Gusti Allah. Sehari 2 hari boro-boro jang korban jang dahar ge hese. Itu kumaya begitu tanggal hiji haji encan aya, 2 haji encan aya, 3 haji encan, 4 5 encan aya tanggal genep kontrakan aya nu nawar. Iya berarti jalan ti Allah ya. Iya tah digombrangan duit tah aya 20 juta tah sapintu paing.
iya maha kawasa Allah ya. Korban bisa kontrakan hiji. Lamun pikiran anak-anak dunia doang, pikiran anak-anak dunia, iya mau dijual kajian kumaha ge. Tapi pemikiranna inget tengker ngaji kemari, masya Allah. Orang korban teh kendaraan di jembatan Siratal Mustaqim, naon hartina kontrakan hiji. Maha kawasa Allah. Mulai tadi jero majelis boleh oge ya. Barang datang maka imah. Apa majikan? Tadi ngaji. Mana ngaji? Kita ngajual kontrakan yang milik korban. Enak aja. Kiai oplo sama kos gitu. Ribut. Tas ngaji ribut. Aduh. Terserah apa hendak dibere ku Allah jalan ka surga apa henteu tergantung dirina jeung pamajikan. Ya jalan-jalan sama geus dibere eta ngaranna cacaang, hiji rada caang, hiji mah encan. Ribut antara nu caang nu jeung caang. Keke kumaha ceuk nya ngalunakeun pamajikan ya. Aduh. Aing mah geus hayang jasa ceuk nya ngajual kotakan. Emang lain nu aing nu nyana. Ya. Painga. Atuh lamun nu salaki lo pamajikan ge ngaminan. Neng, urang kan boga 20 kontrakan. Dan nu hiji mah dek dijual ku ka Kajang naon Kak? Atuh jang korban. Hiji atuh anu kakak tuh mangga bae, paling ge kula milu. Henteng kan. Begitu neng, itu kontrakan 20 dek dijual hiji jang naon Kak? Jang milik korban. Neng kontrakan saha? Misalnya paingan berat orang lain nu nyana. Guys, ieu mah keur carita kumaha Allah merena ulah nyong ulah pelit, ulah nyongsrong, tetapi sesuai jeung aturanana urang aji. Saha anu geus kasunahan, saha anu geus kawajiban, saha anu henteu ulah maksakeun. Resep tinggal resep maksakeun teu bagus. Nah, ulah makar. Sudah pas sesuai jeung aturan. Nah, iyalah pembahasan kurban. Hukumna kurban teh sunnatun sunnah lain wajib. Ngan sunnahna mendekati wajib disebut ngaranna sunnah muakkadah. Eta teh fi haqqina hak urang sebagai hamba, sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah hak urang ngalaksanakeun kurban sunnah muakkadah, tapi hak Kangjeng Nabi mah amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fawajibatun, wajib Kangjeng Nabi. Masyaallah. Loba anu khususiat ka Kangjeng Nabi. Kurban urang mah sunnah, Kangjeng Nabi mah wajib. Duha urang mah sunnah, Kangjeng Nabi mah wajib. Tahajud urang mah sunnah, Kangjeng Nabi mah wajib. Amalaya khususiat ka Kangjeng Nabi. Mantak aya jelema nu dibere amalan-amalan khususiat ku Kangjeng Nabi itu. Lantaran dideuleuh wadah-wadahna kuat apa henteu panteu. Ye kuari lamun ku kula dibere kita baraca sholawat sapeuting ulah loba-loba 1000. Kabehan ya awas ya peuting ge maca 1000 aya nu paeh. Teu kuat. Teu kuateun wadahna. Aya nu kurang, tergantung kumaha wadah-wadahna. Mantak dideuleuh, ieu mah kekuatanna sakitu bae. Ieu mah kekuatan ulah sok ulah osok hajupan saeutik awat ulah kitu. Geus dideuleuh, ieu wadahna ieu. Wadahna. Cokolot baheula mah dagang sakumaha kumaha ge canting picung maletik-maletik bae. Oyag-oyagan paranti urang meuli es teh. Goser. Baheula keur zaman urang maju make naon kadang-kadang kalapa teh gitu. Teh eta. Jadi dicantingan bener teh ngaranna canting picung. Leutik teh mah. Eta mah kose. Tuh, keur leutik mah kula mah ngadaharna di dinya bae heulanan ulah ka mana ngadegeun tukang SB. Kenyot mang kurang. Atuh korupsi mah di mana bae. Atuh nya panas, nya saeutik pan mereanana. Ulah waka ka mana urang. Dinya bae so. Ge tukang es teh gegeraan indit. Indit si eta cek cenah minta deui. Keur leutik bakos kitu. Zaman baheula urang meuli es.
pan baheula urang lamun meuli es sirup teh cairna ge meunang di sumur. Ku asli-aslian cai sumur mantep. Ya, di naon karang-karana di siropan terus di tapean setik aju cingcau setik. Da kan tilok waka di kosre-kosre. Cai nu luhurna bae heulana. Tiga setengah karek di kosre-kosre setik. Ke menta deui. Menta sirupna, menta caina. Baheula kunaon kos kitunya. Tukang es marah. Sia dina menta caina deui menta sirupna deui gitu mang jam mamang eta ge nimba doang ieu teu meuli teunan pan baheula mah caina ge lain cara aku-akuari sumur doang nimba doang da baheula mah kos karar itu tah masyaallah tapi jadi kanikmat indah anu aya tilok aya kumaha ya Allah ya Rabb. Nah ieu keur carita Kangjeng Nabi khususiat loba mun ku urang dituturkan mual kuat orang kajen kukuman mual kuat wari bae ulah ka Kangjeng Nabi na ka para sahabat mual kuat urang nu khususiat para aulia Allah mual kuat emang ibadah para wali kumaha gitu para wali mah ngomongna ge lamun dikertegkeun hate kula ka siwa kasalian Gusti aing hukuman murtad Gusti eta kan lain omongan leutik-leutik jelema lamun hate aing boga irodat bumerentes kasalian Allah aing sorangan hukuman bahwa aing teh murtad pan eta ambo curang teh aing mah pan per detik dage atau per detik dage jawab ku sia berbeda jauh karena urusan duniawian hiji Allah aju meureun nya mah tilok dagang lain tilok dagang pikiranna ka Allah dagang tani tadi eta cedak kumaha eta nu kudu diaji ku urang mentek diaji ge neangan cacang supaya dagang mah tetep korising mah tetep tapi kana neraka mah tetep supaya kitu tah teh ieu kurang ke cacang mah dah geus buka cacang mah bisa insyaallah mudah-mudahan urang kabehan bisa dibere cacaan ku Gusti Allah hingga orang bener-bener nempo kana kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibabarin atuh Gusti Allah mah orok nu dibalangkeun anak Siti Masitoh kok geus dibere cacaan ku Gusti Allah hingga ngagolakna cai dianggap taman sorga maha kawasa Allah. Je Gunung Tursina dijadikeun wali ku Gusti Allah. Kagetin kabeh sahabat ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun masa si gunung jadi wali ja gunung majumud gunung jumud batu jumud di hareupeun mata urang di hareupeun Allah majahirup zikir maha kawasa Allah cek Kangjeng Nabi anjing ashabul karfah diangkat jadi wali ambo cak sahabat masa anjing anu sakitu izin da mugolazoh kok jadi wali maha kawasa Allah jelema naon kitu hamba Allah anjing anu sakitu izinna ai ku Allah dijadikeun wali mah engke geura saksikeun di sorga anjing jadi wali Allah kok bisa kieu teh kolbu zikir ka Gusti Allah anjing bae zikir ai urang ai maksudna eleh ku anjing ya Allah jang ukuran kacaangan hate ya Allah ya Rabb maha kawasa Allah laul anjing ashabul kapingke jadi penghibur di sorga teh anjing bae jadi wali kunaon urang ku hari jadi PKI singadera usap dada urang kajen urusan urang mah urusan urang bae la ilaha illallah hukumna bezi aya nu nanya Pak tadi ngaji kajilau ngaji naon korban aju hukumna kumaha buka HP-na aing teu bisa nerangkeun panjang sarua teh di HP ge buka ku sia barang dibuka aja eueun batuan meureun ka dieu nya hukumna sunnah muakkadah jang urang jang Kangjeng Nabi mah wajib masyaallah hiji amal ma'amila ibnu adam yauma nahrim min amalil habaillahi ta'ala min iraqati dam
aya hiji pagawean temi gawe anak Adam dina poean lebaran hiji pagawean nu paling dipake ka resep ku Gusti Allah tibatan mencit hewan kurban eta nu keur disaksian ku Gusti Allah per tahun terus we masalah ya geus ieu tahun kamari mah hayu boga mah terus we ulah abong-abong geus we ulah terus setungtung hirup harta titipan urang titipan Allah nu aya di urang gunakeun pake nyieun karesep Allah subhanahu wa ta'ala lantaran inhalatati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha korban datang jaga di poe kiamat teh ranggae artina berikut jeung naon ngaranna ruk di dieu kade tanduk-tandukna ijing kitu calakutik nadamma la yaqau min Allah bimakanin qabla yaqau min al-ardi getih memeh nyakslak kana taneuh teh geus datang heula ka Allah leuwih ti heula datang ka Allah batan kana tanah kadelina mah kurang nyakslak kana tanah padahal mah lapor ka Gusti Allah masyaallah karim tayyibu biha nafsan rapihan bersihan lempengkeun hate urang hiji Allah masyaallah hukumna kurban teh sunah muakkadah bagi urang selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad bagi Kangjeng Nabi mah hukumna fardu geus kulantaran sunah la tajibu illa bil tizami teu wajib atuh kurban teh kecuali dijadikeun kawajiban ku urang kayan dinazarkeun lamun dinazarkeun jadi lain sunah ku ari mah wajib masyaallah ye aing nazar ye boga sapi ye nazar jang kurban status hukum kuari berubah nu tata dina sunah jadi wajib ganjaranana jadi ganjaran wajib oh ya Allah ya Rabb urang nungtun embe tanya ku babaturan urang nah tembe menon me kurban dia sakitu teh teteh geus dianggap ngawajibkeun ku sakitu teh sanajan aya kaul-kaul nu sejen encan tapi ku sakitu teh geus kulantaran status ku ari geus jadi wajib di mana-mana encan datang ka waktuna paeh wajib digantian eta doang permasalahanna ya ai sudah makan teh ya embe gede abad jangan tuh bangke bae lah ieu di paraban bae gitu kan encan lamun geus dikieu-kieu mah mau beri amat tuh jang korban yang membei cekang cek kiai aja paling sama toyakum ya teh kendaraan coba Gusti tumpakan kuateun tante ayo tumpakan lain di dunia keikhlasan atuh ke urang di akhirat naik embe emang nanaona naik embe atuh payaheun embe lain diganti ku Gusti Allah engke di akhirat jadi buruk deh orang stres jelema nareleukeun kabeh ji itu mau haji lain sia mang haji wah kan jangan ngadadahan we wah horegan korban teh ya Allah ya Rabbi sing arapu dan lain-lain sebagainya gambaran-gambaran pamapag di akhirat anu ku urang dilaksanakeun di panggung sandiwara ayeuna hukumna sunah muakkadah bagi urang henteu wajib lah kecuali lamun dinazarkeun kasunahan-kasunahanana wa yusannu wallahu a'lam.